padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon si dahar ge ku urang diniatan jag ibadah tapi urang mapan poho bae asal dahar menghadapi daging bae ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti ieu pabol Allah ya bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos pakut ya masyaallah heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge da kurang asak deh dia boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah moal dahar geus teruskeun bae Gusti urang mah kos kitu ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah ngisaki ayana Gusti ai intina manutupan aurat tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui bae jak ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur barang kajahoan ilmu tohorang pangmaya-maya manggobah pang agung-agung martabat pamahal-mahal harta simpenan pangmanfaat banda dagangan dibandingkan dunia jeung usina jeung ilmu ternyata ilmu paling unggul lantaran ku ilmu jelema bisa nyieun wasilah ya tawassul bisa tepung kana nauhidkeun ka Rabbil alamin bisa ngabenerkeun ka para nabi ngabenerkeun ka para mursalin shalawatullahi alaihim ajma'in ilmu ku ilmu lah jelema bisa naik ka langit ku ilmu bisa ka sidratil muntaha ku ilmu jelema bisa ka arasy ku ilmu lah jelema bisa dedeuketan jeung Allah ku ilmu lah jelema bisa boga rasa ngahiji jeung Allah dina harti perasaan teh aya hijab antara dirina jeung Allah hingga Allah mere ka hamba-hambana anu dipake ka cinta jeung kadodo ku Allah dibere ilmu poe hayang ke Mekah dideketkeun dengan salengkat datang hayang ke Baghdad dideketkeun ku Gusti Allah tinggal ngalengkah kah komo hayang ke Banten mah teh manggeus cak Allah ai ke Banten mah teh kudu make ilmu teh sia naik kijang bae datang naik kijang geura ka ditu ge moal duit jeung meuli saok bisa Tekudu tawa ke Banten malah tuh sudah cek Allah tekel menyeberang lautan ke arah. Iyalah. Kuayana ilmu Allah bisa mukakeun hijab. Bakal kanyahoan ieu bangunan majlis teh murni apa teu murni. Lantaran kanyahoan ke kumanehanana Allah ngabukakeun hijab. Sehingga majlis ieu teh kacampuran ku duit teu bagus dibuktikan ku Gusti Allah majlis tersebut teh loba kotoran-kotoran kulantaran loba kotoran-kotoran ruh teu betaheun di majlis eta
sakumaha irung-urang lamun ngambil kotoran-kotoran manusia teu betahkeun hayang geura pindah itu kene ruhani cicing di majlis padahal majlis dibangun jutaan miliaran agrengan sakadar di deleubu bagus amat keramikna bagus amat tihangna bagus amat kentengna ketika didiukan teu betah lantaran roh teu narima sebab baueun dibukakeun hijab ku Gusti Allah musala sakitu bagusna masjid sakitu agrengna tapi ketika asup kadinya diajakan ngaji diajakan salat teu betah lain lalagaan roh teu narima lantaran roh mah suci dibukakeun hijab hamba-hamba Allah teh aya nu dibukakeun hijab seperti kos kitu dibere awewe anu geulis embung lantaran ieu awewe geulis dengan sakadar pangbubungah mata doang geulis teh wajahna doang geulis teh di deuleu awakna doang semampai horeng hatena mah ieu teh lain hate santri mbeungeun nu mantak geus bae lah kajenteun kawin ka nu jore asal dibawa ka mamanana ngeunaheun urang mah teu betah urang mah diangsongkeun aya dua awewe nu hiji geulis jasangan lain santri nu hiji mah jore jasangan santri urang mah milih nu geulis bae lantaran urang mah hawa nafsu aya tah bangsa nu geulis tapi jore hatena urang mah milih lah santri mambung kajenteng ieu bae nu mana nu ieu geulis zahirna geulis batinna euy mantap agon santri ge dibere nu hideung leteng mambungeunnya na ge teu cek jana teu ngalir amper teu naik amper urang campur-campur bae masyaallah karim kulantaran ilmu teh seperti eta sora ulama khawasa ibadillah jadilah ulama teh hamba-hamba Allah anu khawas anu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah dibere indra keenam nu batur teu bisaeun kadinya nyana mah bisa batur mah ngitung teh sakadar 2 kali 2 4 nyana mah 2 kali 2 10 hese-hese bae hitung-hitunganana batur mangan sakadar kali bagi nya nama lain sebab naon sebab urang mangan sakadar make akal-akalan doang nya nama geus dibere hakikat ku Gusti Allah khawasa ibadillah nu mana alladzina ijtabahum ila ma'alimi dini nyaeta jelema-jelema anu Allah milih dipilih ku Allah jang tanda-tanda jeung tetenger agama Allah luhur agama Allah dicekel ku nabi luhur agama Allah dicekel ku para sahabat luhur agama Allah dicekel ku para wali-wali Allah sanajan deuk dieuweuhkeun tanda-tanda kewalian wali sanga nu aya di urang tetapi memang kenyataanana wali Allah teh aya tetep bae teu bisa Wahabi nganyatakeun tidak ada wali sanga di Indonesia. Muhammadiyah teu percayaeun apa itu wali sanga. Persib sarua bae nu nyahonya nama Ajat Sudrajat. Tetep bae terus we sebab memang jelas aya luhur wali Allah. Dicekel ku jelema-jelema biasa mah agama teh bangona teh dan sakadar biasa bet tapi dicekel ku wali Allah lain deui etalah pilihan Allah anu lamun geus dipilih mah hampangeun jelema teh kos urang deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek ngaji hampang dibere daek hudang peuting hampang teu berat dibere daek salat duha hampang dibere lamun kebutuhan syiar agama Allah duit di urang aya dibere babari hampang kan jelema pelit mah lamun aya nu ngabangun pondok kemudian nyana dipenta mere nama 10 20 juta geringna gedep bulan gering cek pamajikan aku naon ka rada irisan bae kakak coba sugan aya naon henteu aya naon diteliti-teliti orang mere sodako
gering dirisan eta teh apa berat tuh Gusti hari geus jadi ahli Allah mah hampang gajen kuku mage okos jelema tukang ceramah lantaran nyana beuki jangan mah ceramah teh hampang berangkat teh hampang 2 panggung 3 panggung hampang basalah suanajan kuku mage emang geus didinya aya nyana mah hampang kos nu dagang teh lantaran didinya diberena ku geus hampang berangkat jam 3 terus ke pasar induk balik di pasar induk batur rumah sholatnya nama di mobil ngingeng datanglah ke pasar masarnya hampang baik sanajan teu sholat hampang dibere jadi emang pinarakaeun meureunana ngantor bae sanajan duit teh diperhitungkeun haram apa halal emang didinya jadi jelema teh geus dibere samakom makom didinya dek dikaditukeun ku Allah makom didinya dek dikaditukeun ku Allah makom didinya dek dikaditukeun ku Allah nah Allah ge milih jang tetengger agama Allah atuh dibere hampang bae kajen kuku mah ge ngeunah bae hampang bae geus pilihan Allah ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih jeung Allah nuduhkeun ka aranjeuna dek di ka Allah memeh ku Allah dek dipersiapkeun jang ngajak ka Allah nyanana heula dibere hampang di ka Allah kedeul ngiraheun diajak ku ahli Allah malantarannya hoselah okos jelema belajar ngampak kemudian nyahoeun kana urat-uratna urang deuleukeun ge ngeunaheun sakali 2 kali blak sakali 2 kali blak lantaran di deuleu uratna oh ieu mah di dia di kampakna oh ieu mah kampakna sarua ngeunaheun okos tukang nyuntik cekal oh di dia suntikna oh di dia salah lager jelema tapi lamun jelema teu dibere maziyah dina bab nyuntik ieu penyakit tadi dia suntik di dia pegelna sabulan teu tanggung jawab deui jangan ge tah eta kos karar itu dituduhkeun ku Allah nah huwa maziyah bi maziyatil fadli kum maziyah fadl Allah azarahum wa asfahum Allah milih ka jelema-jelema tersebut wa hum warasatul anbiya etalah ahli waris para nabi wa khulafa'uhum jeung penerus sebagai khalifah anbiya sadatil mursalin khalifah sadatil mursalin wa rafa'uhum isbe nya nama emang dek dijadikeun warasatul anbiya dek dijadikeun khalifah di dunia teh mimiti tileletik naga ditanya ceng kamana cita-cita ceng yang sekolah apa yang pesantren bah sekolah baenya embung bah sekolah bae ke boga ijazah ke geus boga ijazah mah ngeunaheun dek digawe ka pabrik di kantor embung bah yang pesantren bah tetap teu bisa bae hayang pesantren bae geus dipilih ku Allah dipaksa titah sekolah embung pesantren nyana di pondokna ge langsung betah bae pan anak urang mah bau dipentakeun cai geus beak sadrum tedekeun betah kere bae karena kabelah itu udah betah lalaudan bau teu ngaji dia betah ge hese jasa iman teu tileuleting langsung dak betah haju langsung daek mak ngaji bae di pondokna ge langsung daek ngaji bae terus ngaji teu kudu di guruna bae di pondok pesantren terus jeung babaturan langsung beda setahun 2 tahun ditanya geus tamat anu nu sejen Masya Allah istiqomah ngaji amil baik geus 5 tahun amil kene baik asal geus tamat datang kala yastagni minas shaghir wal kabir wa rafiul wal majman marifati asmalia harituna labjatun poho deui kalik deui ka labjatun mang dibaca 5 wajah labjatun keur ngaji mah datang bae ka pondok labjatun nang dibaca 7 wajah ieu saya Masya Allah, even nyelenceng. Nah, kuari mangis bisa, alpiah geus bisa, Johar Makbun bisa, Bantek bisa, wah segala rupa bisa. Oh belajar fikih, belajar hadis, belajar emang geus dipersiapkan ku Gusti Allah, Masya Allah, tek. Datang ke hareraneun babaturan ge asana aja bareng jeung aing ngaji, tapi kok nya mah bisaan amat, eta emang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah. Jang ma'alimi dini, tetengger agama Allah. Terus kabelah dituna daek make batur bahan teberanian hudang tipeting sieun ku kuntilanak sieun ku pocong nyana mah teu ditangtangan pocong ku nyana bila perlu jeung bapa sia pocong
bila perlu jeung buyut sia pocong berani nya menghadapi kos gitu aya kuntil anak seserian ulah seserian sia di hareupeun aing hayu ka dieu ditangtangan kan air lain pibahanan jadi pamimpin mah udang we penting ya aing kacai taulah cak nafsuna teh ulah sebab tadi anu paeh disalateun masalahnya nang gentayangan di dinya ulah jalah geus teu kudu boro-boro kacai ki di aqua bener lain Habib lain pemimpin lain calon pemimpin mah beranian bae zarah ke kuburan didinya teh kuburan teh manggading di luhur gunung sorangan kasih dongengna nabi sieun ka luhur gunung sorangan dongengna para rasul sieun ditangtangan ku nabi mah naon bae oge sebab boga keyakinan makin deket jeung Allah boro-boro makhluk boro-boro manusia hewan-hewan ge sujud sieun ka manehanan dipake kasih tasbang iyalah geus dipersiapkeun horenganan ti warasatul anbiya mulai nyana ngora keneh geus beda ilmuna geus ayaan tingkahna geus bagus pagawean-pagaweanana ditingali positif hingga bangun pohoan teh agana ilmu-ilmu urang mapan minggu kamari mun ditanya teh nyaho hiji jajan minggu kamari caritakeun naon karena lah aya ieu rekamanana poho urang mah tah urang lamun teu paroho ieu geus palinter sebenarnya poho naon eta nu nyieun poho HP teh nyieun poho TV nyieun poho keluar neuleuh susu poho neuleuh ping-ping poho geus neuleuh nu kaditu bae eta balik ngaji teh lain nyaritakeun agama nyaritakeun we jahe geulisnya eta sakitu balik ngaji eta masyaallah nah ieu dipersiapkeun budak langsung jadi warasatul anbiya sakumaha nabi amanah atuhnya nage boga sifat amanah sakumaha nabi fatonah nya nage boga fatonah sakumaha nabi boga sifat-sifat opat anu aya di nabi nyana ge nyurup walaupun henteu seperti nabi lamun nabi dakwah teh teu hayang sama sakali kana dunya nyana ge niru-niru nabi la asalukum alaihi ajra nyana ge sarua sebab urang teh pantitah nuturkeun nabi sebab nabi teh itu uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir bagi jelema anu berharap hayang kapanggih jeung Allah berharap yaumal akhir salamet nyana nuturkeun nabi sagala rupana nabi teh dituturkeun lamun geus katuturkeun kangjeng nabi dibere mukjizat umatna nunuturkeun kangjeng nabi bakal dibere karamah lamun nabi dibere wahyu umatna nunuturkeun kangjeng nabi dibere ilham lamun kangjeng nabi langsung munajat jeung Allah dibere mukalamah jeung Allah wali Allah ge sarua sehingga dahar kumaha ceuk Allah nginum kumaha ceuk Allah sare kumaha ceuk Allah mimitina kumaha ceuk Allah teh diatur ku syariat seakan-akan ngegedor hatena ketika dek dahar cak syariat dahar halal ketika dek inum cak syariat ngegedor hatena inum halal ketika manehanana dek silaturahim mana digedor hatena silakan ketika dek dakwah digedor hatena hegae melalui syariat-syariat eta lah kablah dituna makin deket jeung Gusti Allah geus lain syariat deui teguran langsung melalui ilham disebut pirasahna lain deui deket jeung Gusti Allah seakan-akan kaler ngidulna kumaha pirasatnya urang ulah sok tuturuti ceknya urang teh aing rada aya pirasat diulahkeun ka pirasat naon di badahan teu naon henteu dibere pirasat kos kitu tadi menangkeun aing ka ditu cak Gusti Allah udah wahara jasa deket jasa tabah jeung Allah nah iyalah wali-wali Allah teh geus diboga geus dibere pirasah ngimpina geus lain ngimpina sering kapanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi kapanggih jeung para kutubul aulia ngimpi dibawa di alam mana
ngimpi kapanggih naga jeung para wali-wali Allah kebelah dituna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi itulah tanda-tanda ahli Allah urang mah kebelah dia ngimpi teh di udag-udag anjing capek jasa di udag-udag anjing urang haju kagang di gang didinya nyumput hayang ki aya sumur wer ki horeng ngompol urang ngimpi teh kos kitu urang masyaallah tuh kan warasatul anbiya wa khulafa'uhum nyana teh dipersiapkeun jadi tetenger agama jadi warasatul anbiya jadi khalifah para nabi khalifah sadatil mursalin nah geus tenang wae cenah eueuh nu dideuleu sebab geus teu mikiran dahareun teu mikiran pake teu mikiran kendaraan eta mah geus diatur ku Gusti Allah geus geus waktu urang di jero beuteung Allah utar-atur tentang dahareun inumun pake wah segala rupa geus aya catatanana ketika urang di jero beuteung nu mantak geus teh diitung-itung deui kos kitu teh geus teh dipikir-pikir deui anu diitung jeung dipikir teh kumaha carana dakwah ieu kumaha di mana iraha Allah lah nu nangtukeun ka manehana seakan-akan Allah marentah kanu kitulah dengan fadl Allah milih ka hambana dijadikan sebagai ulama warasatul anbiya dijadikan sebagai khalifah anbiya dijadikan ku Gusti Allah sebagai khalifah sadatil mursalin dijadikan ku Gusti Allah sebagai ahli-ahli ma'rifat kama qala Allah taala summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina satulina kaulan wa agung ngawariskeun kana kitab Al-Qur'anul Karim ka jelema nu ku kaula dipilih ti hamba-hamba kaula maka jelema kabagi tilu paminhum zalimun li nafsihi sawarena hamba ketika datang Al-Qur'an teu percaya bahwa Qur'an teh mukjizat zalim ka dirina wa minhum muqtasid sebahagian aya nu sedeng-sedeng bae Al-Quran diterima ku manehanana dibaca diuraikan alladzina sayyi'atuhum ma'al hasanat sawaun barang ditimbang ternyata kabagusan jeung kagorenganana akur manehanana salat tapi korupsi mah terus manehanana puasa tapi maling mah terus manehanana magahan ngaji tapi cinta dunia mah terus manehanana magahan ngaji jadi kiai di kiai oh padahal mah di jerona mah orenganan borokokok nah iya ya akur begitu ditimbang akur muqtasid beres kae teh bakos gitu mah nah ya wa minhum sabiqum bil khairat sebagian hamba Allah aya anu melejit aya anu melesat ninggalkeun rekan-rekanna melaksanakan kahadean lain sakadar nu fardu nu sunah seakan-akan fardu an mubah kumanehana terus teu eureun-eureun dijadikeun ibadah padahal metode geus jelas urang lamun hayang jadi ibadah mantak naon sih dahar ge ku urang diniatan jag ibadah tapi urang mah pan poho bae asal dahar menghadapi daging bae wow ngageleger alhamdulillah nage daging aya opor aya sop aya masyaallah ceknya na barokah ti Gusti aya fadl Allah ya bo bismillah nage salembur ngadengin bismillahirrahmanirrahim dar barang minggu hareup dahar jeung terina nu kos paku teh masyaallah heuras ka beda-beda kaberan sanguna ge da kurang asak deh dieu boro-boro bismillah nyana ngempleng-ngempleng sangu sial jasa ieu sangu goblok jasa ieu eta pan geus jauh jasa tah urang mah kos kitu tah kuduna mah sagala rupa ge geus ulah kaluar ti alhamdulillahirabbil alamin keur ngaji mah bener giliran bae praktek jeung naon eta dahar jeung kangkung teh hayang engel lah moal dahar geus teruskeun bae Gusti ya urang mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbi sagala rupa ge teh diniatan ibadah urang mah rese ayeuna dina jurang kasalahan bae bab dahar bab pakaian ge urang mah geus gulak-gilak di kaca bae geus teu niat karena Allah geus sakieu ayana Gusti ai intina mah nutupan aurat
tapi ku Gusti dibere abdi teh kaleuwihan dikiriman ku Gusti teh baju samping nu bararagus abdi motifna deuk bersyukur bae ka Gusti jai geunang Gusti ti Gusti bade dikagustikeun deui beja ku Gusti abdi teh dikirimanana cek Gusti Allah bagus amat tambah aing geus selalu bersyukur tuh kan boga pamajikan urang hiji urang memule ieu teh Gusti abdi teh pamere ti Gusti anugerah tempat abdi bercumbu. Gusti ketika abdi dahaga ku abdi dicumbu ketika abdi keur laleuleuh dipencetan ku pamajikan ketika abdi boga renungan bisa dikomentarkeun dikaluarkeun ku pamajikan ke kadang-kadang pamajikan ge mere solusi sakumaha Siti Khadijah alhamdulillah Gusti ngan kabeneran tatangga belah ditu salakina maot Gusti abdi mah karunya ka yatimna we teu mah diurusan yatimna ku abdi eta ge anugerah keneh di Gusti. Oh masalah cak Gusti aing ngameunangkeun dina Al-Qur'an aing ngameunangkeun aing sia bisa mah nyandung ku aing dimeunangkeun jang hambana anu Kangjeng datang ka opat aing bisa melos mulai urang teh di dinya teh nyandung sing bener nyandungna tuh lantaran nyandung dititah ku Allah ulah ku nafsu motifna cenah rutan Kangjeng Nabi turutan Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi mah lain ku nafsu instruksi ti Gusti Allah kawin eta aya rahasia nu timbul ti nafsu Kangjeng Nabi mah geus urang ge merezeuk nyandung dibolak-balik ieu teh nafsu apa nafsu ya coba nafsu apa nafsu bolak-balik mun kajadian atuh masalah ya emang geus nasib pamajikan ngengke bakal sadar meureun geus nasib ti Lauhil Mahfuz aing kudu dicandu ngau masalah geus nu penting mah adil atuh geus mun 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora 2 poe dina kolot 2 poe dina ngora mantak naon sih bersikap adil ieu mah lain pan dina kolot mah geus teu ditoler-toler aya nyana kanu kolot kadinya beung hees bae gering dibawa ka nu kolot batuk dibawa ka nu kolot paling hebat nu kolot mah ngerokan rokan giliran berjumpu kanu ngorapan goblok eta jelema nu kos kitu artina teu bisa atuh mantak naon duh kanu kolot biasa kanu ngora biasa cenah bogoh ieu kanu kolot urang semu-semu bogoh bae kanu kolot bohong amat teu bogoh ja anak geus baranakan cenah geus teu bogoh kuari mah teu bane teu anakan nah berarti kan orang kudu dielus-elus malah bebeja kanu kolot jakaka mah teu kuat ya hayang nyandung di tilu masalah jang nu kolot ya masalah tuh geus kolot aju kan bebeja deui asana kurang 3 mah 4 tek bae cek nu ngora teh 4 ge masalah geus nu penting mah tuh sing puguh bae di desa peuting mah lain Pak di nu ngora waktu di nu ngora jam sabaraha bae kanu ngora kanu kolot mah balik subuh jublek bae sudah hudang asar Masya Allah giliran nyeseuh di nu kolot gering di nu kolot segala rupa di nu kolot bercumbu bae kanu ngora pan eta tolol tadu kos kitu tolol tadu kos kitu nah rapihan ku urang sebab urang bakal kapanggih jeung Allah geus nu kolot digilir kurang sakumaha biasana nu ngora ku urang digilir nah ieu lamun urang deuk dijadikeun khalifah bisa takos kitu teh urang nak dijadikeun pamimpin bisa nah ieu Allah milih ka hambana neuk dikasorgakeun dibere ku Allah jalan-jalan ka sorga urusan ilmu dibikeunan ka batur tanpa aya iwat urusan tanaga dibikeun ka batur tanpa iwat urusan wawasan dibikeun ka batur tanpa iwat urusan naon bae dibikeun ka batur tanpa iwat kitu kene di rumah tanggana rapi neuk beberes batur kumaha di rumah tangga bentrok bae turun-turun tatangga yang nyahueun ya asana ribut asal datangnya tapi ribut tatangga ge nyahueun emeng ge emeng nyahueun mun urang nyarita mah tajeng emeng kunaon sia ngeok-ngeokan aing ngadengna unggal poe ribut bae cek emeng nyahueun bahasa emeng ge nyaho segala rupa emang nu aya di imah urang teu ngahadiran ka urang henteu memperhatikeun hayang memperhatikeun ka meja-meja memperhatikeun kabeh nu aya teh yusabbihu lahu maca tasbih kapan ka Gusti Allah naon nu aya batu maca tasbih imah maca tasbih kayu maca tasbih
Gualah rupa maca tasbih goblok amat lamun batu kayu maca tasbih ai urang poho ka Allah mata ketika urang darder ngeserikeun ta meja cek meja tadi si jelema cek jana teh datang ka dina ngan darder be darder tuh jauhin kana ge nah tapi lamun dipilih ku Allah jadi hamba Allah anu bakal pisalameteun nyana mawas diri meureun manan ribut jadi diri aing aya kasalahan jeung aya kakurangan meureunanan mulai diperbaiki lamun urang bagus adil atuh kabeh ge milu adil segala rupa ge milu adil nah ku Allah dipilih endek pijadieun pemimpin dibere babari bae sanajan nyandung dibere babari jeung dibere adil boga ilmu dibere babari jeung dibere adil tara aya wilah-wilah ieu malah mun dihareupeun bupati ngomong naga lain deui ngalemna pohara jasa sakadar hayang dibere sabaraha Habib 300.000 kan uang jalannya berapa itu aduh masya Allah karim pohara jasa nah ieu dibere lurus warasatul anbiya mah lantaran cek Gusti Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah jelema nu endek neangan ilmu sarua jeung endek neangan sorga nambah jalan nyaritakeun gitu neangan ilmu eta seakan-akan ngambah jalan ka sorga jelema kadeleuna makan deuk ka majelis salim padahal eta teh keur menuju sorga masya Allah cek Kangjeng Nabi jelema daratang ti kaler ti kidul tewatan ka ti kulon di mana-mana hendak menuju majelis salim zahir nama ka majelis salim neangan nyana tempat di mana ya ing ye ngeunaheun ya di jero ye neangan deui di dieu ye di mana di tihang abeh ngeunaheun tungkulna aya nu lah hayang lalega di luar bae cek jaran teh di luar aya nu hayang babari abeh ngopi ngeunaheun di luarna rada jauh eta sarua kabeh ge neuk menuju sorga aya nu bebeneran neuk ka sorgana di jero majelis aya anu rada kajeun rada jauh ge di luar aya nu kajeun aing asal kabawaan sorga bae di handapeun tanggal Ambon eta kabeh ge menuju sorga ilmu wa innal malaikata latadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi sanjana malaikat ngabeberkeun jangjangna dibeberkeun jangjangna urang naik motor urang naik mobil urang lempang di jalan menuju majelis salim kadeleuna mah di jalan raya padahal di luhur jangjang malaikat ridwan jasa malaikat ka jelema nu nuntut ilmu mulia jasa lo ya Allah ya Rabbi eta teh urang di luhur jangjang malaikat lempang teh di luhur jangjang malaikat mata geus ada ulangan rokok beusi datur beusi pepetelan kadinya cek malaikat waduh panas ngeguling ke urang itu sih gede Allah karim la tadau wajdi hatta haridon li talibil ilmi pahara jasa mantak malaikat gergeten gabi berozak panjenengan mah ngarokok teureun-eureun wa innal alima la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ard wal hitan hijaubil ma'i sanyanyana alim sanyanyana kiai ulama eta teh dipangmentakeun hampura la yastaghfiru lahum man fis samawat makhluk-makhluk Allah nu aya di langit mangmentakeun hampura malaikat wa man fil ardi manusia-manusia makhluk-makhluk Allah nu aya di bumi mangmentakeun hampura ka kiai batu wadas tangkal kayu kabeh mangmentakeun hampura ka kiai wal hitan lauk-lauk nu aya di laut di empang di mana-mana kabeh mangmentakeun hampura ka kiai ya Allah ya Rabbi kadeleuna malauk lele eta golpak padahal cenah keur maca istighfar Gusti panghampurakeun kiai pulan eta lauk di laut sakitu gedena nya teh maca istighfar mangmentakeun hampura jang kiai bobeh makhluk Allah di langit di bumi di cai mangmentakeun hampura ka jelema
anu boga ilmu ngembangkeun ilmuna lillahi ta'ala. Lain letik-letik pangkat kiai teh. Lumantat sabalikna lamun eta kiai boga ilmu dititipan ilmu kemudian pakai neangan dunia malaikat geus gideg bae. Aduh cek malaikat ieu si kiamat ieu. Ambeun aing rada lain deui aing mah enek ngambeun lagi. Hangru. Jadi ku malaikat ka ambeuna hangru. Hangru bentek. Bau bentek. Mentak teu seungit si kiai teh padahal mah ilmu aya di nyana tapi masyarakat teu ngambe sebab malaikat ge nutupan irung bae. Nutupan irung. Malaikat mah hiji nanya ka malaikat di sia kunaon nutupan irung mah. Aing ngambe si eta nek. Saha taki Golkar. Puyeng aing gekeuna teh. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Boh. Keunggulan kiai dibandingkan jeung nu ibadah teu boga ilmu lir teu beda unggulna bulan purnama dina malam tanggal 14 ngelehkeun bintang-bintang nu aya pohara jasa lamun warasatul anbiya ulama wa annal ulama warasatul anbiya lain lalagahan kan sebab naon wa annal anbiya lam warsuha teu ngawariskeun ka para hambana dinaron wala dirhaman tengah wariskeun dinar dirham tanah tapi nabi mah ngawariskeun warasul ilma nabi maot tengah wariskeun dinar tengah wariskeun dirham tengah wariskeun kebon tengah wariskeun ruko tengah wariskeun kitu hotel tengah wariskeun warung-warung teu ngawariskeun ge ilmu. Mantak jelema nu nyokot ilmu paman akhadha bi khatin wafir jelema anu nyokot ilmu lillahi ta'ala seakan-akan nyana teh keur ngorekan pangkat kanabian ngocor tes ka eta jelema keur bah di diri urang teh aya nur nabi kemudian urang ngagali ilmu Allah nyambung tet nu mantak beda tegepna beda langkahna beda segala rupana sebab naon kasurupan nabi urang mapan kuari kasurupan jurig kasurupan nabi lain deui atuh jelema kasurupan nabi mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitulah warasatul anbiya geus kuari warasatul anbiya teh mulia lantaran dipilih ku Gusti Allah jadi khawasa ibadillah jadi hamba Allah nu khawas artina khawas teh jadi wali-wali Allah anu boga ilmu pileuwih beda tinu balerea jadi kabersihan batinna sehingga aya dina dimensi kagenep jadi jeung Allah perasaan deket perasaan dibimbing ku Gusti Allah nah iyalah wa minhum sabiqun bil khairat ieu keur carita naon keur carita ilmu jadi kesimpulanna ilmu teh pangmulyana pangutamana pangmanfaatna sebab ku ilmu bisa neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi sehingga bisa nauhidkeun ka Allah secara sempurna sifatna bisa nauhidkeun dina asmana bisa nauhidkeun dina zatna sehingga buleud perasaan teh hiji bae nu di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintul labun ulah dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung nanga zakat dipisah-pisah onta nu ieu 20 nu ieu 10 nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat ka zakat lantaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20 ke nu kandang nu itu 10 kandang itu sabaraha teu dihijikeun lain kitu bogana sabaraha hijikeun kabeh mun aya 40 wajib zakat manatoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran falahu ajruha jelas bakal diganjar
jelema nunahan zakat bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintahnya na kudu nyokot secara paksa. Bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmah anu wajib min azmati rabbina. Dina kepemerintahan khalifah ieu kudu dilakukan seperti kieu. Di urang mah nu utar atur soal zakat, urang mah soal paharaman bae. Yane pajak mau dikeraskeun gobe kudu mayar. Adapun zakat mah ngurusan sakalina aya ngurusan zakat fitrah pengembalianana teu jelas jang nyana jeung nyararana bae. Fakir miskin mangan zakat jadi umpan hungkul teu dikenakeun ka fakir miskin. Ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumaha eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak-ngatik urusan-urusan tentang zakat di antarana nyanan teu berdaya. Engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha. La yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah. Kemenang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor rereged. Teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khudunaiku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat dal mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa liman manaha saking ongkang nyegah yang manha ing zakat amun teu daekeun ngazakat meunang dicokot. Zakat naon bae ge ku kakawasaan imam maka imam meunang maksa nyokot. Sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo. Zaid boga hutang ka Ki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu hendeuk mayar. Kemudian tanggal 1 teu daek mayar bae. Tagih ternyata teu daek mayar cokot naon wae meunang. Misalnya didinya aya televisi cokot motor, cokot ayuh masih kene aya mah ternyata kurang kene pamajikan anak cokot. Aduh, tuh kobul bae nya nama. Geus teu beres mah tah. Giliran salah kobul. Wa zamut tabakun alaih lan utawi iki kaulikum mutabak alaih. Nawahal maliku makalamun nganiatan haing zakatul mawashi sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebeh imam laha gadue zakat sakota anhul wujub maka logor anu saking malik apa kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutiba lahul ajulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan. Jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i. Ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur meunang ganjaran serta keberkahan. Wa illam yadba ikhtiaran lan sarajan orang ngawekeun ya malika ing zakat galawan ikhtiar milih-milih akhadha al-imam min qahran ajadhu lan ngalep ing zakat sapa imam min saking malik galawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha sarwajan lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat sapa imam saking malik kalawan paksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bae saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam
niat imami gogang yukupian niatihi saking niat Malik niat na imam cukup bayar terhadap niat Malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing Malik apa ganjaran nubogana tedaikeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam jadi bae cuman ganjaran mente lantaran henteu aya karidhoan at-tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'ahu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'ahu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pasantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaishi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata gampang tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi urang lamun carita zahir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeuleu kadenge aing nyaho jasa kadeuleu sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideuleu ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideuleu ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing nyaho kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab ceuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayuh gerage suara manuk nang aing suara nage menang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kana ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe nah maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah
wa huwa allazi Allah al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung hese. Mantara kuari dikonsentrasikeun awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun sesuai jeung waktu nuku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah. Kuari gurak-gerak na urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak na ngagerakeun Allah, urang cicing na ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan teu kaluar kabeh horenganan maahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang. Ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah. Ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah. Urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir. Ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah. Ai akal nu saha nu Allah. Urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh. Nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah. Ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah. Kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah, peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah, disehatkeun ku Allah, digeringkeun ku Allah, isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah, anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah. Berarti mutlak nu Allah. Kuari teh kurang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab. Di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah. Waduh, kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang. Kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae, ieu mata Allah gering. Meunang tante tuh kumaha sia bae tah mah. Heulanan hese tah deuk gaji hakikat teh hese sebab urang mah di syariat ge can anggeus eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago dipencit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok eueuh aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai. Oh ku kiai dipencit ajur bebeja ka kiai pencit kotok abdullah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang diaku janu Allah
jadi aing mau mencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu menang di aku benar menang 2 poe mbeki aya di pencit mbeki aya di pencit wow pesta jada jeung santri wow nyate segala rupa kiai leungit embe manggening be Garut waduh embe Wanaraja geus tulak cangkeng kiai saha ieu nu maling embe aing saha aya nu laporan saha santri wah panggil santri siap mencit embe mama ulah sok di aku mama eta teh nu Allah ulah teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah lah pokona mah teh di aku kukulang ke pencit bae kaya aing mah nu Allah ge ulah gede-gede teuing we sadar kiai aing salah ngadidik ka murid teh teu beunang salah ngadidik hakikat teu beunang dibawa ka syariat waya syariat bae tungtungna pada takos kitu acak-acakan ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hakikatan atuh sakitu ge deres kan embe henteu anapa dipencit jeuh teh eta waya syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan kela menggeus naik ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaranna dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau mau asup ka jeung kumaha ge ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas kuari naik, kuari SMP diberi pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA diberi pelajaran SMA aduh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, budak SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Hey. Budak SD geus nyor good afternoon say. Waduh. Kabletun I love you pan budak SD teu pantes disebut I love you. Ya Allah ya Rabbi eta lawan tak teu akur teh kos kitu teh eta SD mah SD bae ini Budi ini kakak Budi ini bapak Budi ini bapak kolot Budi tah eta pas lagi gadege keur hayang seuri ongko ja keur aing mah baheula keur SD ja teu kitu atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres kali-kali ada hiji kali hiji dua kali dua terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji dua terus jadi kayak kurang diapalkeun terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas hiji buku kelas 3 ke kelas 2 kuari mah teu bisa kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi geus pohara jasa geus dek dididik pinter kumaha tuh ja pinter ge imah kuari mah pinter minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae naik di golongan thariqah bae naik ke hakikat bae nu mantak urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat contohna lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah urusan rizki urusan Allah geus urang lamun milu utar atur urusan rizki misalna urang tani misalna urang dagang jelema pang goblok-goblokna jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok teu percaya ka Gusti Allah jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jangan jadi pemerintahan eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodosia jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah ku lurah ku camat bawa teh kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung
boga ruko Kiai ulah diajian sama kos gitu mah bolon sama Kiai ngablon-blon kan ka Kiai nu tani gitu kene kan ceramah ge blon gitu bae jelema ayeuna mah deuk ibadah ka Gusti Allah aju nyaramahan batur puguhnya nage caramahan keuneun tapi nyaramahan ka batur recis taba kos lilin ayeuna dibeulem batur kacaangan kan goblok eta jelema nu kos kitu teh tolol eta jelema kos kitu oplok eta jelema pancagian eta mah Kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli-kuli aya hese bae mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi ka makom sama makom mantak ieu nu diajina teh naon kuari tah eta tah kos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah watu heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah boh anu lamun teu boga roh komarah teh ieu mah Pak aduh ieu mah hakikat mikung tah pokos kitu aduh tah jadi sabakom dia urang keur carita makom syariat syariat keur makom tarekat ieu mah keur makom teh makom hakikat lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu perintahan Raja Namrud kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil nyukupan ka kaula Gusti Allah anu puang bagus-bagus da jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah jol malaikat Jibril Ibrahim maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu ala kahajatun ayo cepet boga apa kabutuhan teh dilaporkeun ka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeutan aing cek balik jadi perharamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah Allah geus nyahoon bahwa aing dek dibeuleup cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana Hansip minta tuh lu urang ka Hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat Hansip ka dieu keun Hansip kita ngadeng ngabangan naon itu ngaping aing tuh ka Hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat tadi nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Syuaib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saong geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh eukeureuneun kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah liweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasaha lain ku mata kadeleuna ku golbi ku sirri ku maknawi
Atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu heula. Babarengan misalnya jeung Hajung Habib Rojak atuh beuki poek. Kual kadala iya mah kadala aku Kangjeng Nabi Musa hungkul. Sinar teh luar biasa. Kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake ka cintana ditinggalkeun. Aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun. Henteu butuh kana naon. Kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa? Inni anastu nar. Ya ahli umkusu cicing maneh di dieu. Inni anastu nar. Kaula leuleut cahaya. Pamajikanana geus teu bisa ngomong ku kumaha. Pan ieu abdi dibabawa teu bisa. Teka deuleu pamajikan, teka deuleu buntelan, teka deuleu segala rupa. Geus teu ngurusana naon, golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul. Narabas, lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata di dinya teh aya batut moal karasa batu kaliet. Andai kata di dinya teh aya oray moal karasa oray diliet. Andai kata di dinya teh aya jurang moal karasa. Lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kangjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina. Hiber Kangjeng Nabi Musa. Ulah dibayangkeun lempang cara urang kotrek dikira datang. Beuh komo ka Gunung Santri. Bisa turun deui. Bisa turun deui. Urang deuk ka Sumur 7 bareng jeung Haji Pudoli moal datang. Sebab naon? Kakar datang ke pertengahan di SMS. Acara direngkas betung. Terjadi. Naon eta? Berat ka acara, berat ka dunia, berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah. Urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah aya nu bekaka berat. Tah nu mantak ieu deuk guru hakikat hese teh melalui torekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna. Andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina. Andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina. Andai katanya keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta. Maneh teh keur magahan ngaji di yayasan, belum yayasanana. Sia teh keur jeung santri teh ngawurukan. Atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah, tinggalkeun santri. Pan berat eta kos kitu. Nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana. Cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana? Kiai anu syaratna kumaha norekat? Lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi. Kan cabok teh kiai kos itu. Manya torekat urusanna jeung sapi. Manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram. Maning diabing teh guru torekat kos kitu mah. Bebeskeun habek ka Sumur 7. Oh hubunganana torekat mah justru endek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu. Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik acak-acang sak hiber ka ditu. Urang lamun deuk hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun. Beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun. Wow, cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan. Tuh mah hese eta kos kitu. Tuh urang mah berat ku eta. Nah, ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya. Urang teh maca shalawat nu kadeuleu Allah, maca zikir nu kadeuleu Allah. Urang salat nu kadeuleu Allah, silaturahim nu kadeuleu Allah. Urang ngariung nu kadeuleu Allah. Urang ngaji nu kadeuleu Allah. Sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia. Hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat. Ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali. Kemudian terus ka Sidina Husain, terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq, terus ka dieuna ka Hasan Basri, terus ka belah dieuna ka para wali-wali sanga. Bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon. Anu mantak lamun urang kuari endek ka Allah, kuari merenung saeutik. Awak
coba atuh jasiat teh horengan nan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasiat teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu baheula kayak kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan eta kaji hakikat hese ge keheulan kitu baheula bisa jadi marikung ya murid dia. Kuese lah, batak bari hiburan bae mah. Bari hiburan lain bantrak-bantrak memang kumaha gitu kan supaya kaharti. Tah, kade. Atuh aya Allahan mah sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ya Allah mah pangeran. Lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran, lamun salah bae Allah lain pangahayukeun, boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae. Kumaha kahayang urang? Ye, Gusti Allah teh pangeran na awak. Sia teh horeng dideleukeun, didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun. Nah, bejana cek Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut. Tinggalkanlah bebendu Allah di antarana dunia nah kuari aing deuk nanya ka si awak urang sorangan tah tengah penting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin kuari keur usim cincin ye cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteudeun berarti kan nu mantak dinteunkeun geus sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu daci kos kitu mah ngaranna nitip ka mah bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan tepuguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu lelempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu lelempangan di jero cincin ke bolon sia bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah deuk ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya letikan cincin menta cincin siapa gak jauhan ka Gusti Allah eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru tarekat mah kitu-kitu keneh di Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajian teh ngaran tarekat beda-beda misalnya tarekat Tijaniyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tarekat Utsmaniyah Ghazaliyah intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah sok dakur bae kuari naon nu dipake ka resep Gusti nu dipake ka resep motor bikin jual bae nya meuli nu anyar ieu keur carita ente osok ngomong mana sih guru tarekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guruna siana siap henteu ketika guru tarekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru tarekat sepanjang masa aya bae ye law anal mukmin ala kullati jabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna guru amil diayakeun guru alfiah diayakeun guru mantek diayakeun guru tafsir diayakeun ente neuk norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu endek siap henteu secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna lah kiai ulah sok aju kitu cegeuna tuh kan sia endek henteu lamun endek atuh guruna aya coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur gunung Cermai setahun 2 tahun torojol bae kan susah dipidayatullah norojol sorangan mere ilmu lantaran nyaan endekna
urang endek aya guruna Masya Allah ternyaho ungkuk ini mah Habib Rojak ini guru torekat cek. Iya, mana mobil yang ada gini nama saya katanya. Udah di situ jangan cinta dunia, biar Habib aja. Pan belum sama Habib. Ji, ulah sembarangan. Ulah sembarang aya bae guru torekat. Buat pokoknya kajian orang boro-boro cicing di nurame, cicing di luhur gunung, endek datang pasti. Dia guru torekat banyak nama hihiberan tuh. Emang ada cara orang, kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jorek embungeun, emang gitu. Ya, kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh, ai guru torekat batu dari gitu emang ku bagus geura ti heula bae ka ditu. Engke ge datang ka ditu, atuh nya nama teh kudu dipapageun, neuk naik naon kumaha hanyana teh urusan jana. Lantaran iya dunia di mata ahli torikoh, ahli hakikat tugas jadi letih. Sebab geus dibere ilmu toy, ka Mekah salengkah. Ya, tuh komo di dieu ka Banten. Ya, teh setengah lengkah tawa tuh. Setengah napas geus datang ka Banten. Nah, ieu endek apa henteu? Endek cenah kiai siapa boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan. Asa ngabesan bae pere. Tuh kan, boro-boro endek norekat. Betapa muliana santri. Ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan. Di mana coba kemuliaan santri hebatna? Lamun ente neuleuh make mata ieu doang, sapira santri? Lah, tah kos bebek, tah kos kitu mah. Sapira santri, tapi deuleuh make mata ieu. Percis kos wali, perjalanan wali di santri. Emang gua? Nyana di imah berangkat ke pondok pesantren, ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun bapa jeung emak, ninggalkeun dulur, ninggalkeun rekan, ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur. Sasalaman abdi malah dek pesantren wecek cicing di pondok pesantren. Melesat jana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya na kiai na gitu bukan ijazah. Naon atuh Allah awalan dek jadi wali nyantri heula. Mantap tuh bisa deh jadi wali kudu cicing di universitas. Moal bisa sekolah segala moal bisa jauh. Sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna nar cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danau hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saat teu nyaho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil di dieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus nginum cai eta haji podoli nya mandi nya nginum di dinya eta kan urang lamun ngadengar riwayat kitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Syuaib datang kadinya nu mantak neangan sejarah na isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastu naro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh keneh diketik cai na hiji tah mah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Syuaib kadinya didinya nginum cai da kuari kajeun ku herang mah luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi ajung ngala wudu ai mandi jeung wuduna mah ngan sakitu popotoanana nu kebal
Haji Pendi mah komo datang ka leungit teh HP. Leungit. Wah jasa masyaallah. Nah iyalah. Ngan gitu karena sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama masih kene menyatu teh jeung pamajikan. Masih kene dedehnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ka arah Yordan ka arah eta naon karang-karang Palestina tidinya aya ini Anas Tunaro kakarak eta teh keur meujeuhna karam keur meujeuhna baik keur meujeuhna teu puguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed tetep bae kudu masyarakat heula contoh Kangjeng Nabi Ibrahim contoh Kangjeng Nabi Musa katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karam Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhurna keyakinan ketika dek dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karob buat baik. Tidinya kakarak timbul keyakinan. Atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin-solihin acan. Ganti bae ngaranna Haji Solihin. Kudu puasa. Kudu keur masakot hayang nempo keyakinan seseorang. Kudu keur dicarekan ku pamajikan mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing carekan aing ieu lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna teu nyaho sabarna pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus ban ngusapan ge kaburu nyaho nyaho ieu nu hayang eta kan moal beres sama kos itu mah. Tapi ketika pemajikan nyarekan anu urang tadarruk ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hidup aja sebatang kara pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan ieu teh kos kitu. Nah, mantak ke cak abah teh mah. Assalamualaikum salam sih ya. Aya naon ieu kula laporan ieu ka abah, aya naon. Majikan kula ieu galak jasa bagus. Jiban bagus. Pokona moga pemajikan galak eta geus resep maju. Cak abah teh kos kitu. Ji kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah. Hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun. Maju coba sia kajen kuku mage. Sebab siala mun hayang dunia pemajikan cicing bae pan siang ke HS bae. Ai kitu mah pemajikan galak. Pugu teu boga beas, HS bae, ngejodog bae atuh kan itu. Mancari, nya jadi salah kitu mancari pan sia gara-gara pemajikan galak pan mencari bener henteu? Oh sih, ngan kitu ge mencari ge kapaksa. Itu kene ibadah. Urang lamun pemajikan happy bae kan dikekepan bae kurang, tapi lamun nya ngejebris, tual-tual bae. Enggak saing mending ka Allah bae tahajud urang. Allah, malaikat ge nyahuan no, berarti sia mah tahajud teh kudu dicarekan pamajikan. Seperti kos kitu secara zahir mah tapi aya rahasia Allah. Tah eueuh jelema anu jadi wali keur resep ka pamajikan, resep ka anak, resep ka dunia, resep ka macam-macam moal aya. Nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin babarengan jeung pakaian babarengan jeung mio Allah kahalangan ku eta masih kene panjang kene wallahu alam bissawab.